Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim. Menanya kira kan wa yukhadu nu mananya halaman sabaraha ya kira 5 hiji. Oh, panghanapnanya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukhadu sareng dipaham dialaf minhu tina itu qauluna Muhammadur Rasulullah naon zawajul a'radi wenangna pirang-pirang sifat al-basyariyati anu bangsa manusia alaihim kapala rasul izkarna zaka ari itu a'radul basyariyah layak dahu eta nyacad itu a'radul basyariyah atanapi layak dahu teh tengurangannya pirisalatihim dina kautusna para rasul wa uluwi manzilatihim sareng luhurna martabatna para rasul indallahi ta'ala di munggu Allah ta'ala. Aradul basyariyah eta tematak nyacad tematak ngurangan kana karasulan para rasul sareng tematak nyacad kana darajatna para rasul anu sakitu mulia disaha dimungguh Allah. Bal barita daka ari itu a'radul basyariyah ari zakat isim isyarahnya maedahkeun kana deukeut tuduh kana mufrad mudakar. Bal barita daka ari itu a'radul basyariyah mimma eta tina perkara atanapi nya kitu yazidu anu nambahan itu ma piha dina martabatna para rasul barita ieu a'radul basyariyah teh lain matak ngurangan kana martabatna Kanjeng Rasul atanapi kana darajatna Kanjeng Rasul anu sakitu mulyana balita ieu teh kanambahan kana darajatna para rasul. Fiha dina itu martabatna para rasul. Faqad bana maka nyata tetela laka pikeun anjeun naon tadammunu kalimat syahadati
Naon tadammunu kalimatai syahadati asana mah kalimataini ada teh kulantaran diidopatkeun kana lafaz asyhadi dipikeun asyhadati dipikeun ieu nunna nun anu jadi tanwina dipikeun kan nun anu dina isim tasniah mah eta nun gaganti tina tanwin dina isim mufradna ketika ayeuna di isim tasniahkeun mah maka nun teh diayakeun beda jeung nun aya dina jama muannas salim. Tadammunu kalimatai syahadati ngandungna dua kalimah syahadat ma'akilati hurufiha sarata saalit pirang-pirang hurufna itu syahadah li jami'ima kana sakabehna perkara yajibu anu wajib itu ma alal mukallafi kasakabeh jalma mukallaf naon ma'rifatuhu ngama'rifatkeunana itu ma sakabeh perkara anu wajib dima'rifatkeun ku jalma mukallaf tah eta teh terkandung dina ma'nana dua kalimat syahadat asyhadu alla asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah teh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah teh ngandung kana sakabeh perkara nu wajib dima'rifatkeun ku saha jalma mukal ngandung kana naon nyaeta sifat-sifat nu wajib di Allah sifat-sifat nu aya di Allah sifat-sifat nu aya di Rasul min aqaidil imani buktina tina pirang-pirang aqaidul iman aqaidul iman teh pirang-pirang perkara anu wajib diyakinkeun dina kaimanan fi haqihi dina hakna Allah taala bari maha luhur Allah wa fi haqqi rusulihi sareng dina hakna pirang-pirang rasulna Allah alaihim eta moga tetep ka para rasul as-salatu ari rahmat anu disarengan ku ngagungkeun wassalamu sareng kahurmatan tingali dina qaulhu tadammunu kalimatai syahadati aya maknahuma tegasna maknana itu syahadatain nya li annal mutadamminu kana sanya nu anu ngandung lidzalika kana itu jami'ima innama huwa pasina ari itu dalik ma'nahuma eta ma'nana itu syahadatain la huma nafsuhuma lain kana dzatiyahna lapad tapi kana ma'nana lapad la ilaha illallah sareng Muhammadur Rasulullah wal muradu sareng ari nu dimaksud nu kahanap nu dihanapna nu kaduana bi kalimatai syahadati kulapad bi kalimati syahadati la ilaha illallah eta lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wasanna sareng ngamuanaskeun Bapak musannif hunna dina ieu tempat mana kalimatai li annahuma karna sanyana itu kalimatai syahadati jumlatani eta dua jumlah al ula ari anu pertama la ilaha illallah eta lapad la ilaha illallah
Wasaniyatu sareng ari anu kadua Muhammadur Rasulullahi eta lapan Muhammadur Rasulullahi. Fajuila maka dijadikeun naon kulan saban-saban saiji minal jumlataini dina jumlah dua kalimatan kana jadi kalimat disebut kalimat syahadatain gitu. Tingali dina qauluhu ma'akilati hurufiha li'annaha karna sanyana itu kalimatai syahadah arba'atun eta aya opat wa isruna sareng 20 naonana harapan hurufna. Dua kalimat syahadat teh aya 24 hurufna. Teu paracanten hitung nyarira mana la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah cik hitung hurufna sabaraha hiji tah aya 24 eta teh aya 24 hiji 2 3 4 5 genep 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 hiji 2 2 3 2 24 hitung nyarira sok. Wakanat sareng buktos tadi dihanap taya aya wakanat masih kene qauluhu ma'akilati huruf itu syahadat arba'atan eta opat wa isrina sareng 20 naonana harapan hurufna li anna laila karna sanyana wengi wan naharo sareng beurang arbaun eta opat wa isruna sareng 20 naonana saatan jamna jadi 24 huruf eta teh jadi siasah kana 24 jam dina sapoe sapeuting Fakulu harapin maka ari saban-saban huruf yukafiru eta bakal ngiparatan itu huruf. Saban-saban huruf berarti setiap hurufna sajam, 2 jam, 3 jam lebihkeun ka 24 jam. Eta teh bisa ngiparatan cenah. Fakulu harapin maka ari saban-saban huruf yukafiru eta bakal ngiparatan itu kulu harafin. Dzunuba sa'atin kana pirang-pirang dosana sajam. Wakanat sareng bukti itu syahadah sab'a kalimatin eta aya 7 pirang-pirang kalimat. Mana 7 kalimat? La hiji, ilaha 2, illa 3, Allahu 4 tuluy deh, Muhammadun 5, Rasulun 6, Allahu dapat Allahuna jadi 7 berarti 24 huruf 7 kalimat. Qala ngadau saha al-Fakhrur Razi Imam Fakhrur Razi kunaon pangna ayeuna 7 kalimat aya siasahna ya. Li annal ma'siyata karna sanyana maksiat la takunu eta terbukti itu maksiat illa minal a'dha'i angin tina pirang-pirang anggota asabati anu 7. Soalna lolobana anggota anu dipake maksiat teh nyaeta 7 cenah. Mana al udunani tegesna cepil 2 hiji teh. Wal ainani sareng soca 2 teh. Wal yadani sareng panangan 2 3 tah. Warizlani sareng sampean 2 4. Walisani sareng lisan 5. Wal batani sareng ka genepna patuangan. Wal farji sareng ka 7na paraji bobogaan. Pakulu kalimatin maka ari saban-saban kalimat ari tadi mah saban-saban huruf bisa ngiparatan karena setiap waktu anu